drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Statue, setelan cuek baru mau. Aduh abang ini. Sing atuh Neng mana tem nih gandengnya nyanyi wae eta ngan cucak cecu itu barang teu penting teh. Ye, si mama tegaul. Statue. Neng. Saha ari etanya? Neng. Ah, eta mah curug Cinulang. Neng. Kita anu nyamper. Sama? Teng, tak apa samper nggak itu? Bisa banjir? Hah? Banjir? Ih, Burhan, meni banjir gitu eta acai. Kita main Neng. Meni arembung teuing ulin jeung maneh Burhan. Kenapa Neng gak mau main sama Burhan? Apalagi antu kita mah belum muhrim Burhan, tidak boleh bersama laki-laki dan perempuan. Oh gitu ya. Kamu mau nggak nikah sama aku atau biar jadi muhrim? Ih meni naon sih Burhan meni arembung teuing kan itu balik. Ya udah tuh aku pulang dulu ya. Mau bilang sama mama aku mau kawin sama kamu. Ih meni geuleuh pisan da. Terus balik apa baturan mana Neng? Enggeus. Mana make jas hujan? Kan misi banjir atuh Neng. Apa sorangan lah baturan mana masuk mau air terjun? Hah? Iya teretep meni lalu bang wae nya dek dibabad hoream. Teu dibabad arateul ah. Mana keur naon? Ah biasa we Bu Erna keur ngalamun. Naon atuh mama Neng ieu teh anu dilamunan ah? Nya eta bingung eta Bu Erna salaki dek balik ke Malaysia. Nih, kudu dilamunan anu kitu ge mending urang ngarujak daripada ngalamun. Ah meni haroream Bu Erna jeung seueur beuteung deui ieu teh acan nyangu ah segala haroream. Ah nih juga si asa wae eta teh. Ih Bu Erna geus meuli buahna buah ora. Hayu atuh aya kitu mah Bu Erna dia masih bundanya orang ngarujakna. Nah diten si bunda teh diten mama Neng ya teh. Orang mah wadahna enggak si orang tan si bunda. Bari sekalian di si bunda mah aya meureun bumbuna jadi teu kudu meuli. Yang satunya Bu Erna balik kala eta si Usep geureung dia balik. Hayu. Nya. Kalau ka mantau kata si Erna. Kayak Bu Erna nyusulnya, ibuana atuh bawa sekalian mama Neng. Hayu mama Neng. Kayak Bu Erna nyusulnya awas dibeakeun. Si Erna mah hayang tarima beres ke carita nama kayak masih bunda heula. Jablay sang putri malam dunia bergembira. Kenapa bunda? Kunci segala ah. Iya mama Neng kerja sapu ah. Manyeng. Hayu orang ngarujak ah. Manyeng. Hayu mama Neng ngarujak naon? Iya orang ngarujak buah. Boga buah di mana mama Neng? Oh Bu Erna iya teh sok buru cokot atuh coet aja yang pesana bunda. Orang ngarujak. Nyong tuh mama Neng kalanya bunda nyokot lah ieu peso jeung coet-coetnya. Heeh sok bunda coba ini lah. Neng. Di jero Min. Jasmine ke rumah tuh ya kalau gitu mah. Nya sok. Iya mama Neng, anu bunda teh beak. Har, nya meuli atuh bunda ari eueuh mah. Manya ada kunaon nih ada ku uyah hungkul. Ya geus tuh mama Neng, bunda meuli halah bumbu nya. Dah kita atuh bunda. Jadi kan mama Neng teh atuh teu modal naon, kurang modal beuteung kosong hungkul ngarujak teh ah. Neng. Naon Min? Urang meuli sebelah yuk. Ah meni haroream jeung paranas kieu teh. Meni aku teh geus teu kuat eta yang sebelah ya tuh urang meuli sebelah. Ih, moal membaik keluar mah, ming makan boga ieu. Seblak Bang Satria. Seblak instan enak dan leko. Mau. Soal tuh kamu nunyeunnya aku tungguan di dia baru lanjut iki. Iya, meni geus minta di kamu mami tuman. Versi jamur salju loh, baru. Yuk. Syuk. Yo Neng, bumuna. Sok atuh bunda dia kan orang reko. Yo Neng, sok dijieunkeun videonya ngarekuna.
Gak jadi acannya. Besti mau kemana? Dek ngarujak, hai Milu. Ratan diajak ini teh, ini tumben. Bete ku ulen, hayo atuh ah. Maknya Ratna ku ulen sih, sakitu gaul kieu ge fashionable. Mana mantap kieu ya teh Mama Neng. Ya pasti atuh buna apaan ima atuh. Ulakan mantap Mama Neng tuh, bergoyang Mama Neng lagi. Geus jadi ya teh, rujak. Yang geus jadi atuh Bu Erna tuh, panik keur diulek kan atuh ku Mama Neng. Sok ka dieu we. Aduh menikah geus ngarukieu ya Bu Erna. Ibu-ibu, lagi pada ngerujak ini teh. Ratna ikutan ya. Erna, nah aja mau ada dewasa galai tante. Ratna denger loh, gak boleh gitu ya Elsa Projen. Mana nih sok anger tante asa projen Sahaya teh anu nyeun bumbuna, kok keungeuna kieu? Buna? Nyong Neng atuh maknya anu pasti hot dan juga mantap goyangannya Nyong Neng. Tong sok itu tuh buna nih. Jadi enak kieu Mama Neng tong kitu Sok mending ngarujak sok buru. Ibu apa henteu? Apa naon eta Bu Erna? Kela. Nah, si Yuyunnya nginjem duit ka bank eta mah 100 juta. Nah, bisa nginjem ka bank eta teh Bu Erna. Emang ngajamin ke naon sih eta? Apalagi jaminan teh imah Mama Neng. Tapi lain imah manehna pan manehna emang ngontraknya jaminan teh imah mitohana. Terus Manya. Kamari geunya si Yuyun eta mah dek ngajukan bank. Mau ka bunda teh ditolak. nah ditolak Bunda. Manya si Yuyun mahnya sok hese ditagih teh Mama Neng. Lamun ku bunda ditagih teh nya kadang sok amak-amakan, kadang mau bedog kata teh bunda teh sok sieun. Jadi tadi bare ieu ku bunda teh. Ini teh lagi pada ngomongin siapa sih? Kok Ratna nggak tahu ya? Ratna mana mau apa? Ke cicing. Kok gitu sih sama Ratna? Tapi nya aya anu leuwih gong deui ieu mah. Ibu-ibu apa henteu? Naon deui eta Bu Erna beritana? Si Yuyun tehnya. Nah, saya juga suara si Usep. Atuh, Bu Erna balik nanya. Si Usep geron? Enggak. Usep. Bu Erna mau kumaha cenah sok tara angge carita teh. Cing bunda cai. Mama Ning. Keur naon? Keur ngarojak Bu Haji. Weh, dieu. Moal eta mah jigana tehnya henteu higienis. Gareuleul. Ya anggas atuh Bu Haji ieu mah. Beuna ieu urang tamah deui buah nanya. Ini seger kieu buah. Tambahan deui Mama Neng. Ya bunda geus beak dengan gorogotan sikina. Asum. Tapi jika nu ngeunah geuning eta teh Mamah Neng. Cing Ibu Haji minta tuh ngeser. Nya ari Haji Burung kok dipoyok tapi dilebok eta teh Meni sok kitu Mamah Neng ke Ibu Haji teh. har leungit. Rujak Mamah Neng. Ari sinulus tunjung keur di ieu digubug gerak. Hala, yang guna. Hai. Orang nulis sini tadi di mana? Bentar emangnya tadi kurang. Keur kieu we Bu Erna keur ngalamun. Naon teh? Jol aya naon? Bergoyang maneng lagi. Mamah Neng. 2, 3. Manya. Itu dia kan. 1, 2, 3. Sekarang bentuk diamond. Iya betul. 1, 2, 3. Ya gitu teh we Mama Neng nya. Si Yuyun mah lamun ditagih teh sok hese aya taun teh jadi bunda teh. Heuh bete ku uleuun hayu eta.